Saha? Iya aman heula sih. Oh, mana teh ngaranna aman? Ngaran aman sarua tulisan dina bujur truk. Saya maksudnya naon? Ngaran aman. Iya dina bujur truk aya tulisan urang tadi bujur truk loh. Truk teh kan keur narik sapi. Sapi di tukang kitu na bujur truk aya tulisan jaga jarak aman. Ngaran maneh. Ya, deketan ke mana? Soksan aja ngaran urang aya dina bujur truk, tapi ngaran urang mah dikenang. Dikenang mana mah da mau kaya mah teh. Saya ya, kamari aya gempa di Cianjur. Heeh. Ke kejadian gempa. Bila ada gempa, pergi ke tempat aman. Iya. Bila ada gempa, pergi ke tempat aman. Tah ka imah urang, teu ka imah maneh. Oh, eta nu di imah maneh teh nu lobaan teh nu gempa hungkul. Eta mah budak urang jeung pamajikan urang seteh. Oh, sugan teh nu garempa. Nanas urang mawa beas atuh. Antar gendeng ieu ka imah. Oh, Ya ngaran mah kudu impossible. Kudu punya arti. Sida tadi Mang Enos punya arti jeung makna anu sangat luar biasa. ngaran Amin. Tah ngaran Amin Disingkat naon teh goreng ngaran Amin mah. nggak disingkat kumaha? Anu nyah ngintul. Tapi arapaleun kabeh. Ibu mudah-mudahan sadayana sing enggal jauh ka Mekah. Arapaleun saeta ngaran urang. Atuh nu paling ieu mudah-mudahan sadayana sing salareha. Kaya aku tahu hari aminkeun. Kayak jelas heula tuh. Aman eueuh Seteh kehola. Amin kehola. Ibu bade tumaros. Nah, Upami ibu bapak bade angkat ka Mekah posisina nuju aman atau nuju amin? Aman, seteh teh meneh ka Mekah bari jeung pasea jeung salakina. Tah urang heula di mana-mana oge seteh. ngaran maneh mah sarua jeung alat tah. Mudah-mudahan ibu anu ngangge karpet ieu supados naon. Tuh berarti maneh teh karpet sih. Ibu carita karpet supados naon? Aman. Berarti maneh karpet. Ih karpet. Itu naon? Karena ngajaga. Ngajaga naon? Ngajaga keamanan. Kemarin pernah kejadian aya ibu-ibu diuk tanpa karpet. Nah kumaha kitu? Ngomong suhu hujan kieu. Nah kumaha naon? Kamari mah halodok panjang. Nya. Begitu halodok panjang diuk mah da kararieu min. Heeh. Kamari mah urang ke acara kamari kan dia mah urus sawah. Di Heeh. jalan. Heeh. Kamari urus sawah. Heeh. Sawah raletak. Carita. Aya ibu-ibu keur dararieu kieu cangeke we teh. Kudu nyunggaang. Ah ngebalik. Seteh begitu keur diuk kieu eta gaang. Wah. Aya panonan. Gaang aya panonan. Dah dagang teh bingung rek ka mana ya? Oh sugan teh rek meuntas gaang luakli. Nah ngamiliang. Ah, Siapa terpercaya? Begitu ibu-ibu kerja cangkeng man. Eta ibu-ibu gaang di luak liuk. Iya gitu liang urang teh cek gaang. Lain cek urang eta mah. meni bebejat ka maneh atuh. Eta gaang ku konsisten kana liang apal. Heeh. Sulusup we sia teh gaang. Eta si ibu kali. Eta ada. Gaang teh kitu nyaho di Lain cici. Tengah wadi eta mah. Duduk wadul-adulan. Eta ibu-ibu teh gitu. Nya pasti. Bingung kata si ibu-ibu. Naik dicabut era hareupeun panggung. Nyanya. Teu dicabut getek. Heeh. Lumpat eta ibu hareupeun panggung. Heeh kumaha? Peci lumpat pakai tanaga. Itu tanaga gajah. Mangeh. Pengen mimpi jadi dengkek itu seteh. Daripada dicabut getek Paeh eta gaang mah teh. lain pae ngabah hae. Masa kurang penjagaan orang. Oh, nah ngaran masalah kumaha ge jadi doa. Mudah-mudahan ibu sadayana sing sarareha. Anu teu acan nikah mudah-mudahan sing enggal nikah. Hatur nuhun ibu ke ku abdi nikah sadayana. Kurang teh. Hayang Urang kawin. ieu mah. Siapa dah? Jadi dia Ayeuna hayang kawin kudu salebur. heeh atuh. Kawin kudu salebur, awewe kabeh salebur. Kawin geus sia. Kumaha? Aya nama tuh. Jadi itu lanjutnya teh aman tawa amin. Hah? Nu mana lanjutnya teh? Lanceukna teh sebenarnya mah abdi Pak Ustad.
Amin. Mohon ngan sih ya ngahalangan palawangan dijejek ku abi tadi. Kita betul minum disuruh kenyang panyaprina. Benar ya punten Mang Enos pilih ya Mang agaduhan maksa hoyong mengadopsi murang kali kembar. Nah, insya Allah Kang Aman Kang Amin ridho sama teh diadopsi ku Pak Enos. Pokoknya orang dipukut ku Enos satu mah. Ayo ustad aya wae. Ari kembarnya sok kumaha eta? Sok aya ieu naon kekuatan batin kumaha? Batin kuat orang kembar. Aing urang mah jeung amin kembar identik. Aing karena kembar identik beungeut geus pasti sarua Pak Ustad. Oh bener. Acuk geus pasti sami. Perasaan oge sami. Eta teh. Perasaanna sami. Sami teh. Tadi abi tuang nyalira. Kan si amin mah can tuang. Beres. Sok sanajan si amin tuh tuang, tapi manehna milu kikian. Rasa eta teh. Sami perasaanna mah kembar identik mah. Abi tadi kana motor. Nya ti bumi teh ka Garut. Kana motor ngong sorangan kan si amin mah naik motor, tapi si eta milu putaran ngong. Tah kitu tah rasa. Pan si anu gering ustad urang nu diudag-udag dokter. Tojos ya. Perasaan sami ya tuh. Mata kamari begitu kejadian nikah abi tu kayun. Si amin makan tacan nikah darai. Abi heula ti kayun. Begitu abi pus ke kamar abi bulan madu kan si amin mah milu kikituan. Kan jadi nanaonan atuh si teh. Undang peja-pejangan urang teh kan make handphone dina saku teh. Jadi aya persamaan ya. Ada persamaan. Bener. Mata jaga lamun seandainya abi mau tas si amin nu dikubur. Keplok. Atuh bakal sarua kemar mah. Kan perasaan sarua. Hari ibu saha? Anissa, Itu sarua. Ya sami atuh Anissa kan kemarin ustad. Hari ieu bapakna. Sumedi. Itu Ya sami apan kemar si ustad jelapang. Kamu nu kemar mah itu bapak sarua. sarua bener ibu bapak mah. Pokoknya urang sieu Sumedi, urang Mang Enos itu dah angka. Si ustad mah Bener. Jadi bapak Sumedi. Ibu Anissa. hari pamajikan Siti orang Siti. Hari situ Tapi mah cerai tadi. Cuman besa gua pemajikan mana cerai itu. Bahaya. Nah, sarua kan cepane kemari identik. Jadi namun cerai mana cerai itu. Bahaya Lihat ngurus pemajikan dia. si teh ibadah limpiot si teh. Ibadah. Ibadah di mana gitu? urang teh sarua jeung ibadah mun ngurus pamajikan teh. Neng tukang organ teh ngurus pemajikan teh ngurus organ. Ibadah, tapi sarua ibadah ngurus organ. Oh, paling mencetan wae organ lah. Kudu urang teh meureun niatan sakala gitu ibadah geus sok lancar. Gitu. Urang rek ibadah apa urang ge? Ya sok Rek ibadah. ngibur. Ibu wios pengawasanana sapertos kieu. Nyaan wios. Waler anu tarik wios pengawasanana sapertos. Moal aya nu ambek moal. Moal aya nu kaduhung. Moal aya nu hanjakan. Moal aya nu ngongkosan. Wah, meni pangtarikna isi mah eta. Wah, cenah.